Identitas novel. Judul Si Kabayan Jadi Dukun. Pangarang Moh Amri. Penerbit Kiblat Buku Utama. Tahun terbit 2008. Jumlah kaca 70 hiji kaca. Harga Rp15.000. Sinopsis. Kabayan teh hirupna ripuh puguh da jelema kedul manehna mah. Manehna ngandelkeun kesang pamajikana keur hirup sapopoe. Mun keur daek kakara manehna leos ka leuweung ngalasuluh. Hiji poe Kabayan jeung pamajikana pasea gede nepi ka tetangana nyarahueun Kabayan nampiling saikem nu jadi pamajikana. Hiji mangsa aya semah nu neangan dukun di lembur si Kabayan. Kabeneran semah teh nanyakeun ka saikem ngeunaan dukun lepus. Saikem nu ngabogaan niat hayang maleskan nyeri ka salaki peda kungsi ditampili ngabejakeun ka semah yen si Kabayan teh dukun nu sakti. Dicaritakeun oge naon bae anu kungsi dipikawe ku si Kabayan keur ngayakinkeun. Basa Kabayan rek balik, manehna papanggih jeung dua urang anu nyebutkeun yen manehna teh Mbah. Kabayan nu teu nyaho nanaon tungtungna mah kapaksa daek ngilu jeung semah eta. Da geus digebugan. Kabayan dipercaya bisa ngubaran Nyi Hasanah anak sodagar nu katarajang panyawat pireuk. Saenyana mah Nyi Hasanah teh teu ngeuring nanaon lantaran manehna teresep bapana rek ngawinkeun manehna ka Haji Latif da geus bogoh ka si Agus. Sanggeus balik ti imah Nyi Hasanah, Agus nepungan si Kabayan. Manehna minta tulung ka si Kabayan sangkan manehna bisa papanggih jeung Nyi Hasanah. Tungtungna mah Agus nyamar jadi pangiring Mbah Dukun. Basa geus papanggih eta, Nyi Hasanah nu geus teu pire deui kabur jeung Agus. Kabayan kanyahoan yen manehna teh lain dukun beneran. Manehna dipenjara ku polisi. Lain sedih, Kabayan kalah atoh hirup di bui da manehna teu kudu ribet jeung lieur ngurusan-urusan di imahna. Tapi anger we Kabayan bisa bebas kulantaran Agus ngajelaskeun perkara nu saenyana. Kaleuwihan buku. Jalan carita runtuy loba atikan nu bisa dicandak tina buku novel Sunda ieu. Salian ti eta, buku ieu oge ngahibur kanu macana ku kalakuan para palaku dina carita ieu. Kekurangan buku, kurang rinci ngajelaskeun ngeunaan panokohanana. Contona nu maca bisa kakencoh saha nu namina Nyi Hasanah teh. Basa nu dipake oge teu gampang dicerna ku murang kalih atawa anu awam basa Sunda. Amanat, jadi jelema mah ulah kedul jeung bodo kudu daek ikhtiar neangan usaha kaditu ka dieu ulah ngandel